aya doktrin guru mungkin bisa mungkin henteu ngaranna ge jajadian tama kos kitu Madinah jadina buah nasem kos gitulah tapi lamun aya aturanana mupukna dan lain sebagainya amis masyaallah karim mulai urang riyadhah mulai urang mujahadah setahun 2 tahun engke tengah peuting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan tengah peuting teh horeng malaikat mulai urang dibere rasa ku Gusti Allah laukun nafsi perasaan indah ketika duaan jeung Allah salasa huwa rabi'ah huwa khamis huwa sadisu urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang tiluan Allah kaopatna luhurang goreng perasaan bareng teh jeung Allah ku ari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah maka lamun geus dibere ngeunah kitu geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk embung babarengan jeung ahli di dunia jeung abnaud dunya di dieulah dibere sakinah yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qawli tsabit yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah lantaran pangeran eta keneh di dunia geus pengadep ka pangeran di jero kubur lagi atuh ngeunaheun lantaran pangeranana eta keneh di akhirat ge eta keneh tetepnya na yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah nu kuarinya loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun kuari ieu haram itu haram ieu haram itu haram ieu teu meunang itu teu meunang nyana teh terus berriyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun komo tama kabair cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir ti dieulah rohna teh bener-bener murni ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah geus karasa kesucian Allah lantaran dirina geus suci urang menyebutkeun maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encan nyaho kesucian Allah teh teu karasa subhanallah maha suci Allah amma yaqul zalimun tidak naon diucapkeun ku zalimin subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul zalimun subhanallah maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli-ahli zalim tina ucapan kafir tina ucapan munafik tina ucapan ahli maksiat lantaran diri urang na roh urang geus suci maha suci Allah karasa mer keagungan Allah teh karasa urang lantaran urang mengagungkan Allah mengagungkan timimiti lalaunan karasa di dieulah bakalna urang dibere sakinah fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi nikmat tenang bahagia lantaran boga perasaan nu kaluar ti kudrat iradat Allah nu kaluar tina pagawean Allah sebab Allah teh fa'alul lima yurid nu kaluar ti pagawean Allah urang kos kieu dedeg pangadegna kuari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah ketika urang teh leuleus karasa ieu leuleus nang nyiptakeun Allah ketika urang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah pagawean Allah ketika urang susah tengah rumah lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah eta teh keur diri urang kuari kaciri batur-batur lempangna batur teh horenganan lainang nyana nang magawean Allah nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lainang nyana nang ngadiukeun Allah jelema sugih teh lain nyana nu sugih teh nang nyugikeun Allah susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya nu kadeuleu anu utar aturna urang lieur teu beda jeung wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang ti di dalam bakal tenang fa anzalallahu sakinatal unsi wa asbatallahu syajaratat tauhid
Gusti Allah tenetepkeun kana tangkal kayu tauhid. Tauhid nulir teu beda jeung tangkal kayu. Kumaha tangkal kayu teh asluha sabitun fil ardi sabi'ah. Akarna nancep ka taneuh 7 lapis. Bal fisaro balik ka dasar laut, dasar taneuh. Wa farwa fis samaa'i ila ma fawqal 'arsy. Cabangna ka luhur lain sakadar luhur bumi terus nembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka datang ka ma fawqal 'arsy. La ilaha illallah ilir teu beda jeung tangkal kayu. Ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid, geus boga rasa kudrat iradat Allah, karasa lain dibahas, lain didalilan tapi karasa. Kuari mah geus beda perasaannya nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna. Apakah ieu bintang 1 2 3 dan selanjutnya. Ketika nyana geus diangkat jadi kutub, la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala. Daunna cabangna sampai ka sidratil muntaha. Saha para mursalin, saha para nabi, saha aulia Allah nu nurutan kangjeng Nabi. Dipun tayanganlah nabi rasul ku umat, dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat. Nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapataala. Aju cabang-cabang nage luar biasa lebarna jelema aya nu naek cicing di cabangna, aya anu sakadar nyalande, aya nu sakadar nyiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang. Nu mantak ngajina ge aya di tukang wuduk bae masalah. Masalah nyana keur nyiuhan eta di tukang wuduk jauh anu di mobil bae. Aya anu nyalande hees, nyalande di mana? Anu bari ngarokok, nyalande. Seperti itu. Asluha sabitun fil ardi, as-sabiha bal fis sarwa far'uha fis sama'i ila ma fawqal 'arsy. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tangkal batin gaib teu kadeuleuh. Tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat. Geus atuh anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae. Aya anu memang nyahoeun eta tangkal kayu paranti ngiuhan, aya nu liwat haju ngiuhan di dinya kapanasan. Deuk nu liwat na mukmin, deuk kafir, deuk lalaki, deuk awewe. Nu mata kaget ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung encek biasa bae. Jeung Yahudi atuh biasa bae keur nyiuhan orok atuh biasa bae teh keur garariuhan atuh di dinya. Wari Habib Lutfi eta deui keur dipun tayangan buka wehan presiden nyiuhan di Habib Lutfi, TNI nyiuhan, Tato Tito nyiuhan di dinya. Kabeh garariuhan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul labziyu tawi kilaiki kurayan kang bangsa lafaz batul. Banul Muttalib Hamzatu wal Abbas wa Abu Talib. Iku Hamzah lan Abbas lan Abu Talib. Abna'u Abdul Muttalib mundur abdian tendenan ketika meuli kitab ngeridit pasti Abdul Muttalib tendenan bin Hashim bin Abdi Manaf pasti eueuh lah pajen kumaha. Abna'u Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah wa
nahnu wa hum bimanzilati wahidah ta auladuhu iku pirang-pirang anake abna Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdiman yaiku Jubair bin Mut'im bin Naufal bin Abdimanaf wa Utsman bin Affan bin Abdi Syamsin bin Abdimanaf sami bae wa Abdu Hashim wa Banu Hashim al Ja'far iku pirang-pirang keluarga Ja'far alu Ali lan pirang keluarga Ali alu Uqay lan pirang-pirang keluarga Uqay alul Harith lan pirang-pirang keluarga Harith alul Abbas lan pirang-pirang keluarga Abbas lain Uqay Akil alu Akil di Iran makomna ayo di dinya kurang ziarah karinya padesek-desek di kuburan Sayyidina Akil. Masyaallah syai'un wahid listimrarihi kena istimrari tetap ya Banu Hashim ala alwala atas wala lam yufariquh waranana bisa ya kabeh ikan jeung bislu islam fi jahiliyah wala islam di dalam zaman jahiliyah lan ora di dalam zaman Islam. Fakanu kasyai'il wahid maka ana ya Banul Muttalib tadi gal istimrarihim karena tetep Banul Muttalib iku kasyai'il wahid kaya perkara kanu suci ikul hadis siji Banul Muttalib utai kang awal iku Banul Muttalib syarikuna Banu Hashim hala sesekuton ya Banul Muttalib kabeh ing Bani Hashim bisahmi zawil qurba in dalam dungduman kanaan dua karabat dua tahrimus zakat kang kapindhon kuden haramkeun zakat ala Bani Hashim wa Banil Muttalib digantos Bani Hashim lan Banil Muttalib 213 an Abi Rafi wallahu a'lam lalu senilian jambai Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu alaihim sakinatal unsi atau anas. Athbatallahu syajarata tauhid asluha thabitun fil ardi sabi'ah. بل في الثرى وفرعها في السماء إلى ما فوق العرش قال الله تعالى كالشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء utar atur tentang ruh roh diatur ku urang ruh urang makan kuari ngatur jasad kumaha ieu jasad sangkan lintuh kumaha ieu awak sangkan semampai kumaha ieu awak supaya kurung jadi diatur awak supaya sehat ieu awak teh dahar 4 sehat 5 sempurna dahar teh di aya-aya geus puguh nu arasa nu arata di aya-aya baturna boga timbangan di imah teh naik turuna beh kanyahoan sare diatur besi kurang ti 8 jam aya puting dengan 2 jam isukna koboan sare mah teu beunang kurang turun
awak tetina 80 menjadi 70 nya nangis bingung aya naon di awak bisa turun gitu urang mah teu urusan awak geus puguh mandi kudu make capluk bae sia tah mah 29 teu kebeli capluk iyalah urang urusan awak roh pernah diurus mentek hook biasa ka awak teu meunang katodel ku batu teu beunang kasikut ku batu teu beunang kageser ku batu mun ngariung ge kudu di kasuran gelasna kudu du panggedena kudu 3 gelasna ge sebab dulurnya na ka Firaun Allah teu meunang teu dihormat awak Masya Allah karim justru kuarima urang nyulusup awak teges teka urus ayeuna mah lantaran urusan teh urusan roh mun kamari urusanana urusan awak kesehatan pakaian dan lain sebagainya urusan ibadah nagengan sakadar syariat di mana aing cicing sajadahna nu mana siwakna nu mana supaya ngeunaheun make kipas salat teh make AC salat teh teu meunang salah sajadah marah teu meunang salah tempat marah kos kitulah syariat ketika orang geus nyulusup urusan rohani awak geus terlunta-lunta sare geus embung di kasur kudu disepring baik-baik jadi ningkat kuari barang norekat teh oloan barang norekat oloan teh bakos keur di pondok mangagoler di mana bae bau barang jadi kiai masyaallah jadi kata kaburan timbul barang jadi kiai teu meunang bae teu al-alim al-alama profesor teu disebut dokteran geus marah barang urang urusan rohani sare geus embung di luhur izin ka Allah awak dimumule bae akur henteu jeung ibadahna ka Allah sak Allah eta sia awakmu aing kunaon haji dimumule ku sia teu akur amat ai sujud ngan sabaraha kali sampai saeuting ai dahar jeung sare pohara amat cak Allah teh nanaon sia teh keur berangkat menuju titik ajal izin ka Allah kunaon aja sok segala make tudung segala make rupa-rupa segala ngerokok turun-urun iya karim ya Allah insyaallah kurang terus bae diurusan ketika orang urusan ruh awak bakal pohon dahar sakasamper minum sakasamper terus we sare sakasamper dek di kursi dek bari ngaji terus sare teh waktuna tungtung malobaan sare iyalah ruh jadikan urusan awak aya urusan ada dokter urusan ruh atuh aya parantina guru mursyid lantaran kanyahoan ruh leuleus jeung teu leuleus ruh loba zikir jeung teu loba zikirna ku guru mursyid kanyahoan lantaran nyana nu ngalatihna ketika jelema berangkat jadi abri ti mimiti nyana asup jadi abri naon ngaranna mimiti asup naon ngaranna taruna naik kuari setingkat naon ngaranna dasar baheulana jadi hansip atuh babaturan aja Andra nyahoangan sakituna kapasitasna atuh teh jahuan nya nama ka kapten teh nyahuan kajana brigadir teh jahuan nya
brigadir teh naon cenah teh. Padahal gadil-gadil gitu. Wari mulai ditendenan bintang 1 2 3 4 5 sembarangan nyananan bintang teh cahaya anu bisa nyahayaan alam bintang. Kangjeng Nabi dibahasakeun ngabahasakeun ashabi kan nujum bi ayyim yaqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang nu begemerlapan di langit, bisa jadi tanda-tanda. Bintang-bintang aya ngaran-ngaran. Kuari ditempelkeun di seorang brigadir jenderal bintang 1 2 3 sampai 5. Nyaangan naonnya. Sembarangan nenten bintang di dieu salatna akur tante. Zikirna akur tante. Ieu lah bintang-bintang anu diteunden. Di jenderal-jenderal, di polisi-polisi bakal ditanya ku Gusti Allah naon eta bintang. Nyaangan manusia datang ke mana bintang mana. Gitulah bakal lain lalagaan eta bintang teh secara simbolis. Lain sakadar kekuatan zahir, tetapi mana bintang eta adalah penerang. Ketika kuari salah ngagunakeun bintang, Allah bakal nanya. Lantaran sarua di kewalian ya aya bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7. Iya, napa eta bintang 7. Anu di tukang mah lain bintang 7 deui ya. Iya mah geus isdat itu. Kayawan lamun jelema kakarak bintang 1 Brigadir jenderalnya lawan 1 2 3. Kapasitasna sakitu kekarak bahejeun dan lain sebagainya kanyawan ku panglima sarua di dunia kewalian aya panglima ketika si eta bintang 1 karak naik kapten majeer 2 dan lain sebagainya kanyawan ku panglima seperti eta lah roh diurus. Ketika roh diurus engke makomna aya di mana sesuai jeung bintang-bintang. Apa nukoba, apa nujaba, apa uropa, apa asor, apa abda. Apa nyana geus jadi kana nukoba apa namanya gitu ngaranna muhtar, apa geus jadi imaman, apa geus jadi kutub-kutub. Seperti eta lah di alam nu eta. Bintang 1 ngahiji jeung bintang 1 deui. Bintang 2 makomna di bintang al arwah junudun mujannada. Ruh eta perkumpulanana seperti jenderal-jenderal TNI, polisi mujannada. Gitulah Imam Muslim nyaritakeun al arwah junudun mujannada. Engke anu milu ruh jeung para jenderal tersebut emang henteu dicatet. Si A diangkat jadi wali, bintangna 1 apa 2 apa 3. Pengikut-pengikutna eta teh dicatat. Lamun Tuan Syabdul Qadir ngabogaan buku ti masih ka magrib untuk mencatat murid-muridna apakah sebatas Tuan Syabdul Qadir atau datang ka kuari. Daftar geura ke Habib Rozan supaya didaftarkeun di bukunya anak. Atuh mah engke ge ngubrus kabehan. Oh, pamajikanna ngaranna Husnul Khotimah. Datang ke mana kepasrahan dirina, ketawakalan dirina, ruh bakal ngahiji jeung ruh tawakal. Datang ke mana kasobaranana, ruh bakal ngahiji jeung ahli sobar. Datang ke mana mujahadahna, ruh bakal ngahiji jeung nu ahli mujahadah. Datang ke mana riyadhahna, ruh bakal ngahiji jeung ahli riyadhah. Ulah kaget lamun urang zarah jeung seorang ahli Allah. Ieu makom teh sahibul makbarah ahli sobar kanyawan. Ieu sahibul makbarah ahli tawakal. Iraha nya babarengana ieu sekian ratus tahun tapi bisa kanyawan. Ruhna bisa ngahiji. Kok bisa ngahiji bisa nyaho kitu? Lantaran rohna diurus. Sehingga bisa ngahiji al arwah junudun mujannada. Tah seperti etalah secara zahir kuari ruhna ahli judi jeung ahli judi deui.
roh ahli bar atuh nyana nyahoeun si eta nu sok babarengan jeung aing kan naik club ahli nak bakal kanyahoan urang aja di DPR ngahiji jeung DPR di kursi na ge eta bae deui kuari ngahiji misalnya Haji Penti maksa hayang ka DPR diuk di kursi na mun teu di borgol di borgolnya iya al arwah junudun mujannada nah secara zahirna seperti kitu kuari ngahiji urang kuari naik mobil jeung DPR teu betah naon nu diobrolkeun di mobil teh teu ngam urang ngobrolkeun rukun wudu nya ngobrolkeun urusan persamaan urang ngobrolkeun rukun salatnya nama ngobrolkeun kitu penelitian kaunggal daerah untuk studi banding itu bahasa di itu sebenarnya itu sekolah babandingan lah belajar babandingan bagus gitu urang kuari lamun ngahiji jeung DPR ka Bandung moal kuat urang pasti hayang turun teu kuat sebab lawan roh urang teu ngahiji kumantaknya teu daekeun ge ngaji ka di pamarentah rohna lain deui pemikiran urang mah pemikiran akhirat nyana pemikiran dunia dipaksakeun ku urang moal bisa ketika nyana ngayakeun maulidan ngondang laki pudoli atuh buludan dunia teh bakos kitu mah lantaran dipaksa kiai kita urusan dunia kan kos gitu urang kuari diajak ku bupati naik mobil sama mobil maka mobil lagi baby ben atau Lexus ke Surabaya pegel naon urang diobrolkeun urang nyana ngobrolkeun BPAD bener teh sia ngomong BPAD geus benerkeun bae geus aing mah lah pokona aduh aing teu menang salah sia aja protes bae nah lantaran sapikiran arwah seperti eta al arwah junudun mujannad eta di dunia bakal terus ke akhirat ieu bakal terus ke akhirat nah ieu urang teh kuari geus dibere taufik ku Gusti Allah kade bisi dicabut taufik urang ngahiji urang di majelis taklim babarengan jeung malaikat pan malaikat eta hadir di dinya nyatetan Haji Pendi ngaji set berangkat jam sekian pulang jam sekian loba nu leungit sendal aya tulisan nah segala rupa aya al arwah junudun mujannada urus ku urang roh urang ketika urang-urang dipeting embung nafsu urang sebab nafsu urang resep jasa hees sare resep jasa tetapi Allah ngajelaskeun kade wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka maqama mahmud urang hayang boga maqama mahmuda kudu berani ninggalkeun Allah hayang boga maqama mahmuda kudu berani ninggalkeun tempat sare hayang maqama mahmuda kudu berani ninggalkeun pamajikan nu keur nangkarak teh ninggalkan anggel macan ya Allah nya ninggalkan kasur barang ninggalkan papalangkakan ya Allah hayang boga maqama mahmuda kudu riyadhah berarti urang lamun urang masih kena lengket jeung anggel lengket kene jeung kasur dikira boga maqama mahmuda tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum renggang cangkengna awakna anil madaji di tempat sare lipat ke urang kasur lipat ke urang angga sementara engkau kutinggalkan pamajikan orang sementara engkau sementara aku tidak membutuhkan aduh cak nafsu orang tiris bos nafsu orang ngajawab tiris bos jangan mandi bos sakit besok bos ngajawab nafsu orang ninggalkan anggel ninggalkan kasur ninggalkan pamajikan tapi orang berat kata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an lah sabenerna macak diri orang teh aja geus kamari geus sesenangan teh jakok sakitu bae
jangan bisa babaraha tahun sesenangan iraha dek sesenangan jeung Allah ya da'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun tinggalkeun ku urang keur dikir pamajikan kah teres didinya lah tasbih urang diri nafsu urang tasbih apa pamajikan tasbih apa pamajikan brengsek we tasbih langsung ditinggalkeun nu tadina engkau kutinggalkan sejenak sampai subuh maksudnya sejenak kuari mah tasbih ya tasbih dadah riyadhah urang datang ka mana di dinya makom urang riyadhah urang mujahadah urang datang ka mana di dinya makom urang sok introspeksi diri urang geus datang ka mana ari-ari ketika peuting teh jeung eueuh hiji rasul eueuh hiji nabi eueuh hiji wali nu teu ninggalkeun anggel jeung kasur tengah peuting lain teu tiris tetapi hayang tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun untuk mengejar maqam mahmud bisa urang istiqomah masyaallah karim mulai tunduk ruh urang teh tunduk nafsu urang teh ditundukkeun ku urang lain di perangan dieueuhkeun tunduk supaya nafsu urang berangkat menuju Allah saha nu ngatur panglima yakni guru mursyid sok berangkat geura zikir sok berangkat geura mandi sok berangkat heula salat sok berangkat awalnya capek luar biasa capek lamun urang terus bae ngusahakeun tanpa aya doktrin guru mungkin bisa mungkin henteu ngaranna ge jajadian tama kos kitu mah dina jadina buah nasem kos gitulah tapi lamun aya aturanana mupukna dan lain sebagainya amis masyaallah karim mulai urang riyadhah mulai urang mujahadah setahun 2 tahun engke tengah peuting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan tengah peuting teh horeng malaikat mulai urang dibere rasa ku Gusti Allah zaukun nafsi perasaan indah ketika duaan jeung Allah salasah huwa rabi'ah huwa khamis huwa sadisu urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang tiluan Allah kaopatna nu hurang horeng perasaan bareng teh jeung Allah kuari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah maka lamun geus dibere ngeunah kitu geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk embung babarengan jeung ahli ti dunya jeung abnaud dunya di dieulah dibere sakinah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qawli tsabit yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah lantaran pangeran eta keneh di dunya geus pengadep ka pangeran di jero kubur lagi atuh ngeunaheun lantaran pangeranana eta keneh di akhirat ge eta keneh tetepnya na yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah nu kuarinya na loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun kuari ieu haram itu haram ieu haram itu haram ieu teu meunang itu teu meunang nyana teh terus bae riyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun komo tama kabair cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir ti dieu lah rohna teh bener-bener murni ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah geus karasa kesucian Allah lantaran dirina geus suci urang menyebutkeun maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encannya kesucian Allah teh teu karasa subhanallah maha suci Allah amma yaqul zalimun tidak naon diucapkeun ku zalimin subhanallah
maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun. Subhanallah, maha suci Allah amma yaf'alul zalimun. Subhanallah, maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli-ahli zalim, tina ucapan kafir, tina ucapan munafik, tina ucapan ahli maksiat lantaran diri urang na roh urang geus suci. Maha suci Allah karasa ner. Keagungan Allah teh karasa lantaran urang mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan timimiti lalaunan karasa. Di dieulah bakalna urang diberes sakinah. Fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi. Nikmat, tenang, bahagia lantaran boga perasaan eueuh nu kaluar ti kudrat iradat Allah. Nu kaluar tina pagawean Allah sebab Allah teh fa'alul lima yurid. Nu kaluar ti pagawean Allah urang kos kieu dedeg pangadegna ku ari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah. Ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah. Ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah. Ketika urang teh leuleus karasa ieu leuleus nang nyiptakeun Allah. Ketika urang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah, pagawean Allah. Ketika urang susah teu ngarumat lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah. Anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah. Eta teh keur diri urang kuari ka ciri batur-batur lempangna batur teh horenganan lainang nyana nang magawean Allah. Nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lainang nyana nang ngadiukeun Allah. Jelema sugih teh lain nyana nu sugih teh nang nyugikeun Allah, susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya. Nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda ijing wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang. Ti di jala bakal tenang. Fa anzalallahu sakinatal unsi. Fa asbatallahu syajaratat tauhid. Gusti Allah teh netepkeun kana tangkal kayu tauhid. Tauhid nu lir teu beda jeung tangkal kayu. Kumata tangkal kayu teh asluha sabitun fil ardi sabi'ah. Akarna nancep ka taneuh 7 lapis. Bal pisaro balik ka dasar laut, dasar tanah. Wa farwa bis samaa'i ila ma fawqal 'arsy. Cabangna ka luhur lain sakadar luhur bumi terus tembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat datang ka ma fawqal 'arsy. La ilaha illallah ieu lir teu beda jeung tangkal kayu. Ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid, geus boga rasa kudrat iradat Allah, karasa lain dibahas, lain didalilan tapi karasa. Kuari mah geus beda perasaan nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna. Apakah ieu bintang 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ketika nyana geus diangkat jadi kutub, la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala. Daunna cabangna sampai ka sidratil muntaha. Saha para mursalin, saha para nabi, saha aulia Allah nu nurutan kangjeng Nabi. Dipun tayanganlah nabi rasul ku umat, dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat. Nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapataala. Aju cabang-cabang nage luar biasa lebarna jelema aya nu naek cicing di cabangna, aya anu sakadar nyalande, aya nu sakadar nyiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang. Nu mantak ngajina ge aya di tukang wuduk bae masalah. Masalah nyana keur nyiuhan eta di tukang wuduk jauh anu di mobil bae. Aya anu nyalande hees, nyalande di mana? Anu bari ngarokok, nyalande. Seperti itu. Asluha sabitun fil ardi, as-sabiha bal fis sarwa far'uha bis sama'i lama fawqal 'arsy. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Tangkal batin, gaib teu kadeuleu. Tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat. Di satu anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae
aya anu memang nyahoun eta tangkal kayu paranting nyuhan aya nu liwat haju ngiuhan di dinya kapanasan dek nu liwat na mukmin dek kafir dek lalaki dek awewe nu mata kaget ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung encek biasa bae jeung Yahudi atuh biasa bae keur nyiuhan orok atuh biasa bae teh keur garariuhan atuh di dinya wari Habib Lutfi eta deui keur dipuntayangan buka wehan presiden nyuhan di Habib Lutfi TNI nyuhan tato etito nyuhan di dinya kabeh garariuhan lantaran jalan geus teger far'uha bis sama ila ma faqal arsy urang deuleu zahirna lelempangan ka istana lelempangan ka TNI lelempangan ka polisi nilai zahirnya seperti itu pakai pakaian kadang pakaian tentara kadang-kadang pakaian ansor kadang-kadang pakai pakaian banser kadang-kadang pakai pakaian penyanyi kadang-kadang pakai biasa jubah mata geus aneh teman tuh kos kitu mah ya jipen ge jubah bae sanajan tukang ngabohong atuh jubah mah terus bae tuh masalah geus atuh seperti kos kitu sapira pakaian atuh tetapi iyalah tangkal kayu kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama. Gus Dur ketika jadi presiden apakah nyani ngarasakeun jadi presiden teu hanya perasaannya digusar digeser ku Gusti Allah digusar digeser kabari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu tak jadi presiden mantap ketika dek diturunkeun nyanggakeun ka Gusti Allah dek dibantu teh kudu Allah ketika dek ngalanggeun jadi presiden teh kudu dibantuan ku dia ketika dek diturunkan tahanan ku sabaraha kompi moal ka tahanan nyanggakeun hate Gus Dur teh nyanggakeun ka Gusti Allah teu kudu banser teu kudu ansor teu kudu lamun ku Allah dek dilanggengkeun langgeng bae dengan ayana amin rais terus jana berusaha supaya turun Gus Dur nang gerak Allah berarti kita sakitu bae kudu dipertahankeun sakitu bae kumaha Gusti Allah nu ngatur sebab sholat emang perasaan urang nu sholat waliullah tuh henteu ketika nyana boga perasaan aing nu sholat berarti pengakuan sanajan bener cek pikir dibatalkeun pisan waliullah mah dibatalkeun sholat Allahu akbar perasaan diri sorangan lain Allahu akbar perasaan deui was-was jelema anu deuk istiqomah jeung was-was jelema anu di syariat beda ari was-was di syariat mah teu campur setan salli fardhu bod teman atuh cima tuh kadi itu kakadu berak kudu da teman ngaji qiraat mah bod sol Allahu akbar asa teh deuk salat rek adzan iya eta mah setan hari ieu lain perasaan aing di salat ih ku perasaan aing di salat lain eta moal ngeunaheun Allahu akbar ih can hadir sebab can istiqomah ketika geus hadir oh Allah teh aya di qalbu atuh lamun Allah aya di qalbu berarti Allah nu utar atur kunaon kurang di aku kena gerak teh rasa digerakkeun ku Allah karena pertolongan Allah maka pertolongan Allah kudu make rasa geus teu kudu make lain deuk ngahadirkeun sejak kaula salat lain tapi dek ngahadirkeun kehadiran Allah anu kamari hadir nikmatnya kok ketika truk aya Allahu akbar ngeunah asa aya di alam eta beda nikmat teh salat teh lain sorangan perasaan digerakkeun ku Allah a'udzuna bismillah berarti syariat eta kudu geus rapi sebab kadituna geus lain utar atuh sehat syariat teh ya dileumpakeun ku Gusti Allah di perasaan kos kitu nyana didangtungkeun nyana dirukukeun nyana diitidalkeun nah nu mata kadituna ge sok ngaco salatnya lamun sorangan teh sok ngaco lantaran teu boga perasaan ketika henteu terkendali kadang nangtungna kebel kadang rukuna kebel kadang sujudna kebel kadang-kadang boga perasaan nyana teh atuh geunaheun ngaranna 2 rakaat kadang-kadang angin eta lah henteu terkendalinya laku perasaan-perasaan eta nah eta teh kunaon eta fa anzalallahu alaihim sakinatan kuneunahi ku nikmat perasaan eta mah hese dibandingkeun ana kenikmatanan atuh bayangkeun bae boro-boro kehadiran Allah kakara kehadiran bos bae urang geus geunah
kakara ke hantu iya bae nya nama jara rasana kadinya atuh teman paling ka harti ja urang boga kabogoh atuh kehadiran kabogoh urang atuh urang betah bae sanajan di kuburan nikmat nu aya naon nu dipake ka cinta ku urang ku ari hadir di hareupeun urang nikmat ketika urang geus ngalepaskeun makhluk nu aya kecintaan teh ka Gusti Allah rasa hadir jeung Gusti Allah ai atuh nu mantak halad ketika dek dibunuh kumaha emang halat badek dibunuh teh seserian bae terus seri sehingga masyarakat kaget kiai-kiai kaget kabeh pemerintah ge kaget ieu dek dibunuh bae keseserian lantaran perasaannya aya nu nanya kan mama kunaon ikan dek dibunuh ieu teh kapan eta teh tihang dek digantung kula kumaha Gusti Allah hadir ketika kula diangkat ka luhur ku Allah diangkat ketika engke dibunuh geus aya tulisan di Lauhil Mahfuz kudu terbunuh ti dinya atuh geus kehadiran Allah teu bisa leupas di diri kurang cek halad nyangakeun sadaya-daya emang kula neuleuh makhluk henteu nu kadelengan Allah nyangakeun sadaya-daya matak nyana endek diangkat ka tihang teh ceramah heula andai kata aranjeun nyaho ka perasaan kaula andai kata nyaho anjeun kana deleulean kaula andai kata nyaho anjeun kana dedengean kaula niscaya anjeun moal kudu naikeun pula tetapi lain masalah anjeun tulisan di Lauhil Mahfuz kula bakal dibunuh di tiang gantung tuh masalah nyanggakeun sadaya-dayana begitu digantung seri iyalah nu jadi bahan pertanyaan di Irak sa-Irak kunaon sih dek digantung seri ketika geus digantungnya seri ieu nu jadi pertanyaan perasaan andai kata anjeun nyarah perasaan kula dedeulean kula dedengean kula anjeun bakal kaget yang anjeun terlalu jauh terlalu tebal hijabna cuman hayang ngabejakeun bae bahwa jelema ketika geus deukeut jeung Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun naon eta fa anzalallahu alaihim sakinah wa asbatallahu syajarat at-ta'lim asluha sabitun fil ardi sabi'ah bal kisara faruha bis sama. Nah, urang nyaritakeun nu geus jadi nama ngeunaheun Gus Dur, geus jadi nama ngeunaheun Habib Lutfi, geus jadi nama para aulia-aulia Allah, geus jadi nama ngeunaheun nu ku urang kuari di haolan teh. Tetapi urang geus datang ka mana nuturkeun nyana. Ulah-ulah nuturkeun tapa dan lain sebagainya hudang heula ti penting tata jafa julung mereket-mereket. Masyaallah. Eta mata geus dikieu-kieu ku urang deuk peureum deui. Ketika orang ninggalkeun geus mandi geus ngala wudu urang tah salat tadi dinya pan di tempat sare eta anggel ngomong sini cak anggel masyaallah urang ge hayang gegeran salam bae man teu salam teh geus henteu nanaon deui langsung brak bae ieu urang teh riadoh di dinyana deui kumaha ngajar nafsuna roh urang teh supaya di ka Allah ya karim hese na luar biasa iyalah dibutuhkeun guru mursyid anu ngaping urang anu supaya urang teh terus bae yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batil supaya eling ka Allah yadhkurunallaha qiyaman nangtungna ka Allah wa qu'udan diukna ka Allah wa ala junubihim ngedengna ge ka Allah wa tafakkaruna selalu berpikir ka Gusti Allah bae matak diatur di ilmu thariqah mah tafakur teh akan aya genep rupa minimal 3 bae heulanan sok urang mandi sanggeus mandi terus wudu terus salat tahajud atawa salat hajat teh geus lain boga kabutuh hajat bae aja urang loba kabutuh mah ngan ulah dikedal-kedalkeun ibadah ka Gusti Allah beres urang diuk peureum dikadieukeun nafakuran nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya ge Gusti Allah sanggeus ijad nikmatna nikmat imdad ya Allah diurus ku Gusti Allah dijadikeun sampai ka tahun ieu sampai ka umur sakieu masyaallah terus nikmat-nikmat urang geus datang ka mana ieu dipake ka Gusti Allah mata urang dibere centran dipake ka mana ieu lobaan meuleuh Quran apa meuleuh kitab apa meuleuh paharam ceuli urang nikmat ti Gusti Allah ieu ceuli lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama atawa dipake ngadengekeun nu dilarang ku Gusti Allah sok geura tafakuran ku urang taambean letah lisan lobaan dipake ngomongkeun Al-Qur'an hadis
atau hukum-hukum syariat dan lain sebagainya. Apakah loba dipakai maksiat ka Gusti Allah? Beuteung, dubur kubur suku leungeun tafakuran ku urang eta teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Allah mamere nikmat teh eueuh kabutuh. Allah menerima bigoy gorodin tanpa aya gorod-gorod Gusti Allah mere-mere bae. Deuk iman deuk kafir pokona mah Allah mere-mere bae sesuai jeung ke sifat kapangeranan. Sugan Allah mah mere ka ieu aya maksud mere ka ieu teh aya Allah mah bila gorodin tanpa aya gorod sok. Tapi urang sebagai makhluk kudu bersyukur ka Gusti Allah. Geus datang kamana syukur urang tentang nikmat Allah. Sok tapakuran geura. Ketika orang sering tapakur, orang bakal ngerasa ya Allah ya Rabb, orenganan abdi can bisa tapakur ternyata lo bakena dipake maksiat. Sok cek Gusti Allah besi deuk maksiat Allah bae tapi ulah ngadaharis kitu aya. Besi sia deuk maksiat atuh mangga bae cek Gusti Allah sadaekna sia asa ulah nyokot ulah ngadaharis kitu aya. Ai bisa malos. Atuh cenah teu bisa. Atuh mangga bae sia deuk maksiat asa ulah cicing di bumi aing. Jangan bumi buatan lain-lain. Kumaha aya. Geus teu nanaon atuh sia maksiat mah ngadaharis kitu aing pake maksiat, cicing di bumi aing pake maksiat, los tapi sia maksiatna ulah kadeulean ku aing. Nyumput atuh sia. Atuh tuh nya nyahoeun tukang maksiat nyumput ka mana? Sakitu ge tukang maksiat. Nya da ge nyahoeun aing nyumput ka mana sakana? Tolong teh coba eta. Aduh, nya da ge nyahoeun tapi maksiat terus. Bis datang ke mana bersyukur urang dan selanjutnya Masya Allah karim. Nah hiji tah nikmat syukuri. Bis datang ke mana orang syukur. Nomor kedua tentang perintah Allah mujigna bakal diberi ganjaran. Bis datang ke mana orang ngalaksanakeun parentah-parentah Allah anu bakal diganjar ku janji Allah. Salat urang geus datang ke mana, puasa urang datang ke mana, haji urang, zakat urang. Kemudian ieu awak urang, tanaga urang geus datang ke mana dipake parentah Allah. Ilmu urang geus datang ka mana pake ngalaksanakeun parentah Allah anu di jero parentah bakal aya ganjaran. Tapakuran geura ku urang ganjaran urang bakal sagede kumaha janji Allah lamun urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah sesuai henteu si perintah urang perintah Allah dilaksanakeun ku urang. Tapakuran engke bakal ngarasa urang ya Allah aing teh can bisa urang ngalaksanakeun parentah Allah lamun 24 jam sabaraha menit nu kurang dipake ka Allah sabaraha jam nu dipake ka luar Allah. Tafakuran geura ku urang. Terakhir nafakuran larangan Allah. Nu larangan eta bakal jadi siksa. Saparaha ieu perkara-perkara larangan Allah nu ku urang dilaksanakeun. Ai kitu mah eureun kabair. Moal urang mah nya mabok, nya zina, nya ngabunuh. Moal urang mah. Tapi pan aya neuleuh pingping mah. Unggal poe. Pan neuleuh susu mah unggal poe dah. Ayo coba. Malah mangarep-ngarep mana si eta nu sok liwat teh jadi. Dan lain-lain sebagai sogoyin kotrotan pasoro jabalan satetes diasupkeun pasoro jadi hulu sia bener dengan satetes doang tuh kan ieu yang karim ya Allah. Nah eta bae heula tilu heula tahap awal mah sok tapakuran jeung hiji mandi nawaitul gustalis salama wal afiyah. Abdi niat mandi untuk keselamatan jeung kawarasan Gusti sesuai jeung perintah. Dan sakitu urang wudu salat sok tapakur. Sajam bae tina 24 jam pake tapakur. Ya Allah. Terus we sakumaha tadi teh. Kage aya sora-sora. Naon eta? Atuh bayangkeun jeung hiji jam 2 atuh. Ye santeuna kan jin-jin hirup ulah penting setan-setan kan teu ngapeuting. Berang makan gua di jin hes, penting makan hudang. Ye urang kokoek beta, urang ngarauduh. Tuh, sok aya tah di luar. Sial urang beas sia, nurutan aing goblok. Urang mukakeun bae lawang, aya deui muka keren. Urang asup ka kamar, okos aya nu leumpang, okos aya anu ngaroko di luar. Aduh, tah. Lain bener nyana meureun. Suara-suara itu. Nah, ketika urang teh kaganggu ku eta berarti kan nafsu urang tah. Deuk datang ka mana nafsu urang teh. Tapi lamun kurang dicuekeun, hai. Sembarangan bae si aing ka Allah, sia-sia aing. Nya ge ngomong, "Oke." Siap. Nah iyalah. Sok nafsu urang datang ka mana? Nafsu urang datang ka mana ketika urang tambah keyakinan, tambah cuek, makan hayang ge maka panggilnya gitu. Hayang.
ditantangkan ke orang. Wahai rombongan kuntilanak, wahai genderuwo dan jurig aing geus manteng ka Gusti Allah, sok datang dia ka aing. Baduy ka jeung. Datang sahana ieu. Ieu incuna. Datangkeun Bapak sia. Datang dua. Ieu sa? Ieu Bapak. Datangkeun Mas sia. Datangkeun Bapak Korsia. Datang. Woi loba amat aing sieun. Masya Allah. Moal geus boga kayakinan teh, geus boga kayakinan ka Allah, boga rasa hayang. Namun urang can boga rasa hayang can manteng. Engke mah geus manteng mah hayang, hayu coba ngadu sia jeung aing. Asma Allah dak dibacakeun ka sia coba ku aing. Ji emang teu panaseun, panas urang mah la ilaha illallah anu urang manteng ruh urang ka Gusti Allah, sia ngajungkel nya. Ngajungkel. Coba bacakan ke Haji Pendi. Haji Pendi keur hudang di penting. Aya bae jurig. La ilaha illallah. Aing geus bisa. Ayo ngadu sia jeung aing. Sia jurigna ge atuh ahli torekat. Sia. Tinggal Haji Pendi bae ngorana. Mama. Nah, Bapak sia kunaon eta? Lempang teu bisa ngorandangnya na. Ada jurig. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah. Jadi bakal cerita pengurusan rohani. Aya jeneralan, kayahoan bintang 1, 2 dan selanjutnya didinya kayak sesuai jeung keyakinan bisa nyabang ke alam malakut setelah urang geus diizinan. Nah ieu kasyajaratun thayyibah asluha zabitun wa farwaha bis sama wa ribuhu hayatul qalbi wallah.